Oh, duit na oge. Bangkar. Suri yeuh bayar hutang mah. Asal lieur aing ngajitin lagi hutang teh henteu bebenangan kieu. Nya euy nagih ca asa teu bebenangan. Lain mang euy. Hampura lain tega orangnya. Aik nagih nu kamari cepet. Mayar tumleg gitu kamari. Sing sabar euy. Pan aing bener udud ge ngalienting. Oh, duit na oge. Bangkar. Atuh wayahna we bantuan silih tulungan tumleg geus bolak-balik ka imah 24 jam. Kelak. Oh, heueuh dut. Aing geus pan sia boga hutang ka aing cepet. Buru bayar kehead jeung bayar ka si Ohir. Pandek teu boga duit deui. Tak amang inget we kana hutang teh. Baru nama ngahaja cicing ieu teh mah teh inget. Pet mah inget ting kacau tuh kieu mah. Kudu ingat bebal kana hutang mah daeknya sakuaing ditagih di akhirat. Kumaha ieu teh jadi silih boga hutang kieu aing ah. Naon ieu teh ra asara reueuh kieu euy. Kadenge ka itu kawetan. Iya masalah hutang. Lain ieu teh nagih masalah hutang. Jadi kumaha teh teh? Nu kadenge kitu riweuh kitu Nya eta teuing lieur nya eta urang ge. Tah jadi kieu ka masalah hutang teh, si Amang boga hutang ka si Ohir boga hutang ka urang boga hutang ka si Amang gitu. Nirit gitu. Heuh golangkeun we arek mah ieu aya gocap. Bade nginjem ke Mamang wae. Urang mah nginjem ka si Ohir mah ka maneh. Buru bayarkeun. Ada tuh gocap mah ya. Nya dut ayeuna mah wayahna we nya urang gocap heula mayarna ka maneh. Nah, kan cepet hutangna ge. Pirang-pirang teh ge dinjem ka si Ohir. Aing mah. Suri yeuh bayar hutang mah. Nuhun atuh geus dibayar mah kan kayak gocap deui meureun. Pan maneh ka urang boga hutang nyong. Heueuh. Geus dibayar kene atuh ka maneh ya. Gae. Berarti gocap deui nya. Heeh, gocap deui. Ieu mah ka urang gocap deui mana dia kan. Ih, dekat hiji-hiji na oge dia. Ya. Berarti lunasnya hutang urang? Lunas, salaman heula geus lunas puguh. Tah kitu. Pan geunah geus lunas mah. Ini maneh boga hutang deui. Maneh boga hutang di ka urang gocap. Tuh ya jadi lunasnya Mang. Lunas Tuh. geus. Pan amang gocap deui meureun ka urang. Iya we atuh bayarkeun deui lah. Geus. Gitu. Milik Lunasnya urang ieu mah euy gocap. Milik angkurak gua. Pan ieu tuh amang ngeureunnan. Oke nama cing alakur lah. Gerameng-mengan dik itu. Kayaknya. Gae. Kela. Asal lieur aing ngajitin lagi hutang teh henteu bebenangan kieu. Hutang urang ka maneh lunas, Dut? Lunas. Kan tadi geus 2 kali mayar. Urang ka Amang lunasnya. Lunas geus. Lunas. Lain, tapi asal lieur kieu aing teu menang duit-duit acan. Kumaha tuh Lagi hutang tapi teu bebenangan nya. Heeh. Kira tuh tihla nya. Bagung deh. Nya euy nagih ca asa teu bebenangan. Mang lunasnya ka Amang nya. Lunas. Tapi teu bebenangan. Ngeuleuh di. Lain Mang euy. Nagih nu kamari keneh. Ngeuleuh di. Kelak. Naon poho bagus. Ngeuleuh di. Dut. Sia ge kan boga hutang ka aing cepet jang bari ka Ohir. Kayaknya nongol bagus. Ngeuleuh di. Kelak. Istilahnya mah ada opo. Ngeuleuh di. Saya naon euy asara riweuh kitu. Ngeuleuh di. Saya di kieu ka masalah hutangna teh. Si Amang boga hutang ka si Ohir. Salah Mang. Si Ohir boga hutang ka si Amang nya. Ngeuleuh di. Kelak. Kahir. Ngeuleuh di. Kelak. Jadi lieur urang mah euy. Jadi bebenangan kieu.
Kakak Ferry tolol Bagong. Ngeuleuh dia. Asal lieur ieu teh aing lagi hutang teh. Itu dah siri wae sih ada tutut najis. Gelo. Ngeuleuh dia. nya. Mang lunas kan? Lunas. Gua. Lagi boy paksa kan. Ngeuleuh dia.